Pengumuman. Aduh, enggak kamana masyarakatna atuh agak ngan sorangan bae ya, kumaha? Mangga ngariung ka dieu. Pengumuman naon, Pak RT? Iya bade aya pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawargi desa sadayana abdi selaku RT bade ngabewarakeun perkara hiji virus di Indonesia. Ieu bahkan di dunia. Masyarakat dihimbau ngangge masker lamun bade ka mana-mana jeung kudu sering cuci tangan. Sebab virus corona atau COVID-19 eta teh tereh nyebar ka sarerea. Serta masyarakat kudu minum vitamin tiap dinten. Ieu meh bisa ngajaga imunitas sarta seueur ibadah keur nguatkeun iman urang. Tong hilap oge masyarakat tetap di bumi masing-masing. Sakitu bae ti abdi kurang luwih hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak bade tu maros, ai masker teh nu kumaha? Nuhun Sep, ai masker teh tu kanggo nutupkeun bibir sareng hirung gitu. Jadi ulah lepat ka mana-mana kedah nyandak masker. Oh, jadi masker teh jang nutupan bibir jeung irung, Pak. Nuhun Sep, mangga ayeuna barubar tapi kade ulah poho ka mana-mana nyandak masker. Nutupan irung jeung bibir, nutupan irung jeung bibir, nutupan irung jeung bibir. Sep. Ulin yuk. Sep. Asep. Sep. Sep. Asep. Ulin yuk. Oh, ini si ucap tuh yang kieu nyampur teh. Kudu kita cicing ieu mah. Naon, Cep? Sep, ulin yuk, bosan di mah deui. Ulin ka mana gitu? Ulin atuh ka mana? Pan kemarin cek Pak RT teh panti tadi mah bae, enak teh kerusum virus. Virus da urang mah geus mandi, da biasana kan nyaho lain. Mandi. Barudak karena orang di dari yuk. Tarik biasa tas ucap. Pan kemarin dia ka icing lain di mah ku Pak RT teh. Anggar si Cep mana? Nyawan Cep, kenaon? Udah virus macan aya lain di dieu mah. Ya virus tehnya letik, teka tempo, bisa di mana bae. Mun ayeuna misalkan ucap kayak masih si Asepna benang virus kumaha? Amit-amit ulah ka urang atuh. Teh betah kasih ucap tah. Jadi tadi ceng di imah malah undat indit bae. Embung lah ieu benang virus mah. Mending lamun bisa waras iku dikerok mah da teu bisa ieu mah. Tah, makana kitu barudak. Geus cari cing bedi imah lah rek nanaonan ulin teh. Sekena bisa benang virus. Cep, nanti nama balik lah, balik, guys. Yang lah, urang mah ulin sorangan belah. Yang geus cik kemana belah, harus lah. Covid-19 teh kagok pisan karagok lain Covid 20 bae bejejegnya. Tapi sin oge sih penyakitna loba nu ieu geus lah daripada ka rumah sakit mending ka rumah makan bae. Sukan menurut lah ka Pak RT pokona mah nutupan irung jeung bibir. Orang mah tuh ge asa jaran nu kieu nya corona teh. Sarua di imah bae ieu ge. Hayang ulin gitu teh.
Tapi dah ini kumaha ulah Cipa RT teh. Ini barete. Ji. Itu Power Ranger di mana itu? Huruf. Kadang. Aduh tuh. Kadang. Dibalik Naon? Ini naonan ieu keresek dipake di Iya kumaha dihadang eta jiga operasi gabungan bae. Jadi nanaonan itu keresek kina naon. Ingat keur kamari Cipa RT. Aya masker teh nutupan irung jeung biwir, ieu teh geus nutupan irung jeung biwir. Nyalain ku keresek oge reuh. Pogoy teh trenna 2020. Nu kumaha nu bener teh? Ai masker mah nutupan irung jeung biwir mah pas kieu yo. Tah, nu dipake urang jeung si Arif. Anu urang mah arana masker kain. Lain si Arif mah arana masker kesehatan. Lain kaos kieu, lain make keresek. Tah gitu, Cep. Jadi masker teh penting. Esok nutupan bibir jeung irung mah kulak ban ge bisa nanaon make keresek kitu. Ieu masker kieu tah. Tah, tong kieu. Karek bener. Mana tuh menta? Iya lah di dia. Di depan lah. 1 2 3. Langsung Ki. Depan mana? Ke depan dulu, kanan kiri kanan. Kan kada-kadapan mah hiji 2 tilu nah. Hiji 2 tilu langsung. Aya pengumuman naon Pak RT? Urang ningali ka eta wae. Iya nu jadi Pak RT teh, jadi matana teh ka kamera. Kamera teh. Oh, ya udah. Jadi dia ke mana? Nah, itu. Amit ulah ka urang. Iya, deui mah. Tak bener jika gitu bener. Jadi kadit teh ngadu menta bae. Kayaknya orang pergi ya, Man.